Oke, 3, 2. Action. Jelas dia. Alah, Sakman. Ampun deh ah. Woi, Sakman, kemana mana? Woi, mana jeung pai? Kemana mana? Sorangan be korong orai. Apa aing? Kitu salah. Atau mending hees di imah. Woi, kerong lupa baing. Olah, belajar pae. Sejar tilah. Woi, kemana deui mana? Ke jamban. Are aing loba penyakit liurna. Pusing bae pusing wayang. Kunaon kitu nya? Coba kabelan kitu ieu aing. Papulit bae pikiran, kitu salah kitu salah. Oi, Aka. Naon dia, Ceng? Coba ka ditu gerang ala kayu, cek mage. Oi, kayu teh naon? Ejenge jauh kayu. Nyolokeun bae sih nomor jikom. Arum lampu, Sakman. Pantes pikiran aing paroek. Ditahan sasia, nita aing ngalah kayu. Ih, ditahan emak. Alah, aing ulap. Hangut lah, aing diulap. Mana yang si Sakman? Oh, Sakman. Aing mana yang si Ipai? Nantimu mah anak lutung. Mana yang dia? Dari mana hendak ke mana? Tadi guys, Kak. Kak, mana isok? Salat tilok. Isok, emang kunaon? Emang orang belum sholat geus menang. Pan mana nanya gitu? Atuh henteu. Atuh menang orang jid sholat 5 waktu. Nah ditinggalkan. Kewajiban umat Islam sholat mah. Cenah budak leutik macan menang. Menang jid. Belajar teh leutik kene. Geus gede mah boro-boro hayang sholat. Kan orang macan balik. Emang sholat kudu geus balik bae. Henteu lah jid. Budak leutik kudu belajar sholat. Kamu geus balik mah. Terus umur 7 tahun kene menang teu menang kunaon jeung Sakman. Tuguh nu umur 7 tahun ge belajar nganyahokeun kana sholat. Tamijna umur 10 tahun. Namun budak leutik teu daek sholat wajib kudu digebuk. Oh. Uri. Kemana mana? Wajit, ya jeung si Aska bae. Oge. Aing kemana ya si Ipai? Kemasukan eueuh. Dompet garing. Moal kebel ge diusian kurinyuk meureun. Hoi Samidun. Tah, si Ipai. Aing menangan si Ipai. Ngkat dimu mah grandong. Kemana sih alem panggancang amat dong beurit? Nangan si Ipai aing mamang. Sia mah unggal-unggal nangan si Ipai. Coba sekali-kali niangan aing. Boros aing nangan si mamang. Boros naonna? Boros beungeutna. Masyaallah. Salah. Edo sawah aing cayan. Woi Sakman. Aing menangan bae. Naon dia? Kangen. Wih, kakak. Ayo ge, kan urang mah best friend. Balik aing. Jeung naon ba nutur-nutur si Asa? Ih, kemana